Nah si ucil budak kita tiga entog jelema iya guyang hayang naon maneh teh ucil jeung budak kita sagala Hayang leuha ya teh. hayang beunghar meni para roe kieu nya balik ti undangan teh mangkaning seusehan loba di imah teh meni poek-poek teuing ieu teh Aduh, Tumpang ini gaya biasa. kieu ieu mah uta rek ka mana ieu teh? Ih, tos di undangan reka undangan deui saurang deui da 5 sampai ayeuna teh. Gaya aya geus terkenal mah siga artis Britney Spears loba nu ngondang. Nya 5 sampai ayeuna nu ngondang. Boga duitna teh teh. Nya aya pan balik ti Arab ayeuna naon teh. Aya meureun keur urang nginjem 100.000 mah keur meuli gas urang beak. Aya di bank. Bang mana teh? Bang we pokona mah. Sakur nu aya bank eta loba duit. Bener loba duit kieu mah. Pan kami teh nanyakeun duda anu kasep nu ganteng nu cangker. Dah teu seriuskeun pan keur loba duit nyalampeurkeun sakomo loba duit mah ieu kaayaan rana. Can kepikiran sieun teu meunangkeun nu gede. Hanas urang ka dieu. Mun meunangkeun nu gede mah nya hayu we urang teh cenah mah cek si Suha aya nu gede cenah. Ieu percuma nu gede ge karek oge nolol geus kaluar. Keur naon? Hayu arek ka dieu heula. Sok atuh. Keur cebat cabut cukut kula kuling ngoren pak kieu we sugan we magi rezeki anu gede kurang bisa meureun boga duit we dicabutan heula kieu tuh ngarah lenang aduh ieu supa naonnya supa teh gede-gede tingkieu jeung aya huluan deui asa karaget aing supa teh kieu buah supa ajaib ieu mah nya duh moal kitu ieu teh. Si Suha teh rek mere nu gede naon nya hayang ka si Suha rek manggihan si Suha sugan asaku ieu aing mah asaku mararode teh naon nya monas naon tapi anu kieu teh naha monas gede-gede teuing kieu nya Suha asa naon anu gede karaget teh aing mah dah bener we geuningan eta mah meuni gede naon eta teh nu gede teh cik ieu teh naon nu gede teh nu kieu nu gede teh naon ieu teh gede naon nya cek utan nu kieu naon gede pisan gede pisan anu kieu teh sok hasem nyaho teu asem hasem leueur nu kieu teh kecrotan teh leueur hasem naon nya ieu asa gerak kitu-kitu ku uta gerak bener salah gitu tah salah di kieu tah di kitu-kitu di lus-lus ku uta gerak tuh tingali ke sok bener we nya ieu teh buatan saha nya ulah kasar atuh bisa goyang geuningan dialungkeun ka dieu telikeun ngulapes tuh dikadiekeun ngulapes tapi lamun dikieukeun mah alus tuh tingalikeun bisa dikieukeun tuh Kak telikeun tak tuh tuh tingali ya bener masalah eta teh kabita ayeuna mah teu kabita pajar cenah hayang deh teteangan kegedean teuing